Mencetan gak kahayang. Gitu. Cing aing keur lalajo sinetron belangsak yeuh. Kurang pecetan da aing ngaran-ngaran anak ka ieu mah kudu bakti. Nya surga yang didampal suku. Motor itu teh kos batu motor kelek. Oh. Geula motor elek. KLX meureun mah. Oh eta. Aing buset ieu. Otak dek kasebut aya jantung aing ieu. Bani ku kesel. Ada dulu lihat jarian dulu, jarian dulu. Bangsat ieu mah. Iya jarian kareng dulu. Aduh. Sor, ieu aing sor. Aing sor, ieu aing. Ari nu diteangan teh nu ngawirangkeun teh. Masih mau nak Kang? Hiji we nya. Ieu kada ye. Oh nya, di bawah ya kayak dia tanya nyokot kopi nya Kang nya. Anjing. Tungguan ya tong di kamar menakeun. Aduh, bisa baruan ka aing dul. Bawahan burung. Astagfirullahaladzim. Abang teh di bulan urang ku keresek. Heeh nya. Oh, buset, dia mah pangsana bake hayam dul. Jelema di barulan gitu. Ya, Umat. dul. Si Tipi gulian lah teuing. Wah, boboh nipu di wae. Kasana aing mah kabur da ieu. Ieu budak mun nipu dia mah us urang teh we ka ieu mah lah. Urang anggeus we sakalian. Kebiasaan si Kipri mah dul. Coba goran. Ya usia we atuh dul lah. Bisi ngeper ku aing mah. Bung ah tengahin ya. Lima aing teh ya. Oh keke wae embung. Bung ya. Ple. Chat gak lah teuing atuh sia teh ple. Nyokot kopi Kang yuk. Sok ayo. Kita ngomong-ngomong barahaeun. Kadang orang jumlah heula nya. Sok atuh jumlah Kang. Sampai parelek. Kopi tadi teh. Kopi hiji. Kopi dua. Kedua, Heeh. susu hiji ya. Susu hiji. Kue nawe meureun. Weh, yang rokok tah gartip. Naonan. Udang garam beureum. Dua yang magnum Kang. Magnum mah hiji ya sebungkus. Warna biru. Siap. Jumlah sing benar ya Kang ya. Siapa ya? Resor dia ada. Apa lah tuh? Aya Akang. Wah, kieu can nutup. Naon sih Kang? Ugo nu meuli ieu, buat nu meuli ti isu kan aya 2 siki nu meuli. Oh. Beli ieu urang meuli Kang. Heuh jeung ieu meureun. Rezekina ya. Hayu sampai teh Tilu berita. siki. Nuatkeun ya. Karunya itu budak rekan nuan wae. Geus. Aya ngopi cenah mah ya. Hedeung ieu berhitung heula jumlah heula di jumlah. Ayo. Geus ya. 150 heuh. Soal tukang soekeun. Kada orang seke. Ya, Ieu ngomong-ngomong ku itunya usaha si Bokir. anu mana? Itu nu di warung, anu di pos ronda. Oh, heeh. Ya, Heeh. siap Bokir bongsor gitu. Bokir ya. Oke, tadi ya di bawah dia. Mau nya Kang ya. Ayo ya. Di bawah ya. Heeh. Aduh, nikmat euy. Budak di asahan heula. Ih. Onan gitu. Singku corona. Kir. Dah. Oke, Kir ya. Bang warung mah lama banget, Kir. Busuk, Seger ya. Susu tanya kopinya dua ya. Gimana ya kopi naon ya? Sok naon we? Jadi tampi ya. Tos heula atuh. Eta. Pi. Tos heula. Tampi ya, Pi. Sok sawang sok aja. Aing. Urut mana ya? Saluta. Bener ah. Bener aing. Yang kita aja anu moana ya puntung. Suku mah ke aing nya, dul. Ini tampi ya? Wah nya. Wah itu eta. Kir. Eta kira aku ngarokona eta. Aduh. Pan aya ieu rokok nu hade. Geus kajian ah. Paboki mah kumaha sih. Kir kumaha keur urang hampura ya Kir keur beurang tadi sore. Kata buset nyelakakeun ingat kadinya mah ya budaknya. Sabaraha moal bisa diolah kuno kieu ieu. Aing ingat kadinya mah. Oh, lain. Urang teh beri beuteung, Kir. Indung pan teu ngejo. Nyatu ulah-ulah ngusulkeun batur Ya nya. hooh. Coba eta pikir. Hieun. Ieu pikir sok. Bisi isi deh. Pikir kumane. Coba urang on roga hala ku bukan empang. Kumaha wae. Aduh aing. Aduh, Kir. Astagfirullahaladzim. Lalu tak tampilin ya. Doh, wae.
Udah. Set nafsu wae ieu mah. Tahan ini bare kopinya. Campur kieu kieu. Kieu campur lah ieu rek campur ieu. Wah, hampura. Heeh. Soal tadi berang. Mana sih? Eta. Oh iya, udah disimpan atuh ya. Udah diterima hampura hidup dengan tangan lorok kiwat lantangan puluning ati pundehing mastaka. Coba. Iya, Sor, buset deh. Hampura emang ulah nafsu tak? Wah. Enggak. dan ieu ngomong-ngomong anu ngaronda bagian sa. Kieu. Bagal mak atam. Oh, mantap. Mah Agus. Sebetulnya enggak mana, sudah lama ke lockdown. Pasti eta. Yo. Nah, bisa lah ketwae kali itu awak sedang gede. Gede. Lockdown. Ulah deket-deket lu jaga jarak. Yo, kita ngomong cenah ngadeng mah perut sia gering. Oh. Gering naon? Liper. Oh, mah kudu hanyir-hanyir nu kitu mah. Make naon, Kir? Tutut, remis, kijing nu kitu mah. Dan kade ieu nya mah ngahimbau nya ngabejaan karekan. Kumaha, Kir? Ngalana ulah digiringkeun. Mangga remis teh. Ya lo ieu budak, Kir. Sor. Pagapu juga lo mah ngubaran. Gelo sih mah. Atuh. Duh, astagfirullah dibalik kita. Abus. Atuh dinya atuh lagi. Mikiran naon sih? Ya, siap, Kir. Ayo ngewa pisan orang-orang. Yuk, jam alus, Kir. Nang kumaha, Kir? Saya tuh banda warisan kolot Alus, baheula ieu. Halus tanya hawan Kir. Aing padangna ge geus aing moal kacumpon ngabejan sia-sia teh moal mampu. Mohon Ye, Sombong pisan. apa badinya mah Ngomong jam baraha? jam 10. Aya naon sih neukkeun jam? Poho, Kir buka janji. Gaji naon? Bisnis ieu jeung babaturan. Oh atuh ajak-ajak ieu. Kayak batu Ajak Ya nya Yo, dulu. sorangan wae. Arek diparerekeun heula. Naonna? Bisnisna kalau geus hasil kurang hubungi mana Oh, jualan. Bener tuh? aya persenan asa persenan ka aing. Ieu geus dibayar ieu Kir ieu. Sor. Ulah melang, ulah hariwang ieu. Ayo. Nun. Pisan ieu nuhun ieu. Ulah Pisan. teu ieu. Beakeun ieu. Ulah Ya, mubadir. ulah mikiran urang duaan, urang beak urang ieu. Heeh. Ngomong sieun mah aduh. Ulah disesa-sesa akhir mubadir. Apal teu mubadir? Naon sih? Mubadir. Oh, ya, apa? Kiai ge ulah mubadir teh. Apa ayo? Ya. Sok. Direk bisnis heula ieu. Nanyakeun ku kolot Kir. maneh. Ya hampura we nya. Oh, Sor. Aduh. Beakeun sori rek diuyeuh heula nya. sok ulah dibeakeun. Bagian aing. Di bawah tuh nya. Oh, Ya. sok atuh sok. Hiji mah. Oh, Hiji nya. sok. Kir. Soleh si eta nya dul. Soleh. Bener dul. Teu sangka ieu. Susubuhna mahi. Kuatnya sampai ka isuk mah ya. Ya, aing isukannya da isukan mah kegiatan. Da unggal penting teh loba nu kieu ya. Set, bakal loba nu ngaronda teh. Cuy ah, aduh. Heeh. Cuy ya barinya apa? Aduh, ini nikmat. Penting nutup keren habis ya. Kurang rek nutup ya guys penting. Oh, ya nutup sih nu urusan aja habis ya nu warung. Meja. Rek lagi. Eta bon. Kok naon? Naon sih teh? Bon eta susu can dibayar kue. Saya aku maju dulu aja diuk-diuk lah sih iku mah ya. Bon di mana aing teh nyona naon ya? Naon ieu mah dibere ieu mah. Eta tadi ku si tadi can dibayar. Saha? Si Kipri. Baru tadi. Astagfirullahaladzim, silaka kudu aku tilu ieu mah dul. 3 kali. Teruskeun tuh udah. Kumaha boga duit teu. Oh, arek moal mayar teh. Boga duit. Masih main. Nah, itu. Aing mah ke kamurian ditagih ieu. Tah. Kumaha ya mah jam alus ya. Cilaka aing ka jam-jam. Geus aya kieu we jam, baju, kana bararukan. Ulah atuh ge balik kumaha tataranjang mah. Eta masa bodot teuing anjaka aya ngilu sia dul. Peristiwa eta berekeun mah daripada rugi urusana. Bisa tuh mau kira-kira mana? Buset, teh si hayang kering. Bisa ayu geus tulan heula geus sieun. Moal geus. Rek sieun dulu aing udah tertulus gitu. Jagoan itu Kang Warung. Aing
berat hati ieu. Mari meureun Baik-baiknya nya. eta jam dong mah itu. Baju baru kan celana baju. Kurang kene ieu Bang jam. Berat duit 50.000. Bener aing mah wae ge dulu. Berapa buka baju tatarannya enak atuh batur. Baju si eta doang ya. Terus bukan kabeh. Bukan muang mah jam geus aya eta. Urak aing ka baju syadul baju syadul. Aing geus jam-jam aing mahal buset. Aku ini pakai baju jeruk. Ayeun kurang kene ieu doang geus kabeh bung aing pokona bung aing. Kurang ngajar si tipe. Berapa kita taranjang. Kajeng dut hayu dut. Buka ya. Dul. Buka. Iya geus peuting jam baraha ieu Beraku. Karunya tukang warung batu. Si Kipling ngawirangkeun ieu mah. Kipling urang Bangkawala teh jelema tah. Duh, enak pada nu. Ulah ka kudu aku tilu imah aing. Bang nguyup susu saeutik kudu sabatang. Can dihakan eta. Tah. Ampun teuing. Kurang ngajar ya. Era ieu mah obat ka pangeran ieu mah geus tah ngabaturan deui sia dul nyuksrukeun sia si Kipling. Tuh, puting-puting ieu aing era ieu. Ini ke kolor doang. Aduh, Kumaha wae ieu. Ya ngomong-ngomong yang tebusan moal. aing kayak isu kan. Nya ieu. Terus dari itu lah. Puting-puting teu dirali rezeki aing. Ampun. Hah? Eta kunaon penting-penting teu pake baju.